Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wijeng enjing, wijeng siang, wijeng sonten, wijeng wengi para pemirsa di rumah. Wijeng patepang di channel Iherstea. Dina dekat ieu sim kuring badai medar atau badai ngareview hiji film pendek Sunda nu temana ngeunaan profil pelajar Pancasila. Nyaritakeun tilu siswa anu ngabuli saurang siswa anu memang beda keyakinan. Kumaha akhirna tilu siswa eta, terus kumaha engke nasibna Cahyo, mangga urang saksian sadayana. Puas maneh. Gimana nya enakan. Makanya iya dokter duh muni hese ieu dengan nadana tadi kesukaan dirikan di depan nah kasih itu karena Cahyo itu nyari tak ada orang di sepeda mainan itu ngambil Cahyo Cahyo saya itu kan benar kata iya benar Cahyo kan Cahyo iya pengawannya kokoran motor gitu yuk gimana ada naik bis bau iya berapa lagi lah tinggal dulu si Cahyo mana gembok sekalian lah buat gimana gembok yang gembok aku mau kantin buka tuh buka obatnya ulangnya mau dijahit jadinya orang teh bisa resep namanya secara teh udah gitu mana tidak agama sholat setanya mah hari sholat mana yang kicing di kelasnya tuh punyanya ininya anak pisan ini cari pelajaran si Agus karena keluar orang yang belajar orang kurang saya kurang trading kurang sadar biar jadi Islamus karena lainnya saya mana di Taiwan mana udah Taiwan itu gabung kayak gitu mau gabung kan itu kelas mana sudah itu kelas mana udah agama biasa ini yang gabung bohongnya si Goji itu nggak boleh mana teh mau udah ke dalam wae karena beda agama mana Goji nak suruh kaji oke pak ya baik apa pak Goji kaji siap mana mau ngalahin si Cahyo bohongan ya pak bercanda kemarin enakan sok Goji ceritakan kejadiannya jadi gitu kok Goji jam mau bantu sana minta maaf Cahyo yo
yo yang kurang teh kudu menghargai nu beda agama jangan pulang kamu ini nu beda agamanya apa kata beda-beda tetap berubah ya. Tah tadi tes kesaksian film pendek Sunda ya anu temana profil pelajar Pancasila. Ayeuna orang telaah atau orang imutan ya, orang kaji ya kahengkeran atau kelemahan jeung keunggulan eta film. Dina nyokot tema siswa kreatif pisan nyokot temana ngeunaan profil pelajar Pancasila ya. Dina motong-motong gambar siswa oge katingali apik ya. Jadi ti hiji adegan ke adegan sejen dipotong kalawan rapih ya. Jadi teu katingali aya potongan-potongan video. Tina pengambilan candraan oge halus ya, bisa ngambil pemandangan anu memang pantes ke hiji film. Salajengna tina ngambil gambar siswa nu keur lempang katingali profesional artinya siswa mampu milem siswa nu keur atau palaku nu keur lempang kalawan tegoyang gitu ya. Ta salah sahiji keunggulanana. Dina hal kabahasaan siswa mampu atau kreatif neangan kecap-kecap nu memang komunikatif jadi gampang dipikaharti. Najan teu pati loba dialog tapi gambaran carita hirup betul. Gambaran carita teh hirup. Nah, ini mungkin salah sahiji kepiawean hiji siswa ya. Sabab ku zaman ayeuna rada hese dengan siswa nu kreatif dengan kecap-kecap nu siga kitu. Oke, kecap-kecap slang anu populer misalnya kata sliding ya. Kata sliding gampang bisa dipikahartina ku pemirsa ya. Salajengna dina hal teks ya. Di dia siswa mampu nambahan teks nu bisa ngabantu ka para pemirsa pikeun merhatikeun teks teu kudu ngadengikeun sora. Jadi intina efektivitas ya, efektivitas. Sok sanajan dina ngetik teks masih seueur nu salah ya, masih aya nu salah ya, henteu seueur ya. Di antarana kecap meni ya, meuni ya, meuni atau meni ya, jadi kedah diperhatoskeun. Kecap anu lepat sanesna nyaeta kecap hese ditulis hese salasna kedahna hese jadi sanes hese ya. Nah, itu salah satu teks-teks anu lepat nulisna. Tapi secara global siswa udah mampu nembongkeun kamampuhna dina bidang bahasa. Anu paling enjoy nyaeta dina mengakhiri film. Siswa kreatif pisan ya, jadi mengakhiri film solusina nyaeta siswa nu namina Cahyo lapor ka guru. Jadi seorang Cahyo henteu sembarangan lapor tapi ka guru langsung. Kumargi ini masalah sara, jadi lamun sembarangan bisa kacau ya. Untungna Cahyo di dieu boga peran alus sarta manehna ngalaporkeun ka guru yang sesuai dengan porsi guru. Guru nage kreatif, jadi mere gambaran pendidikan Pancasila ka barudak kalawan tepat ya atau bener ya. Nah, eta salah sahiji keunggulan dina eta film. Oke.